Hadap, Oh. ada wawancara. Oh, tiasa Neng. Wawancara naon ya? Wawancara iya weh. Di warung-warung ieu biasa. Biasa. Ibu namina saha? Umurnya sabaraha? Ibu Bude 40 tahun. Oh, ibu tos dagang di dia di iraha. Tos ayah 10 tahun. Oh, tos laminya ada di dia dagang naon hungkul. Iya we, warung nasi. Rencang nasi gitu. Oh, sabaraha kira-kira? Naona. Harga-hargana di dia. Tuh benter-benter aya nu sabungkus 10.000, anu 5.000, Anu abah da 15.000. rumah. Oh, ibu kunaon berbicara di dia? Kan kebutuhan hidup, Neng. Oh, biasanya saha wae bu nu mese? Iya we, warga-warga di dieu Oh, selain warga-warga? aya naon namina teh? Saudara-saudara lah nu mesen. Oh. Ibu selain icalan di bumi, icalan di mana deh? Jalan di Payung nasi kuning saruge. Oh, restoran anu meuli di dia kumaha? Alhamdulillah sih rada sarangan. Oh, alhamdulillah. Ibu keuntungan per poinnya sabaraha? Ya kira langsung lah 100 ribuan. Ibu kendala dagang di dia naon wae? Ya paling kedalamannya pemilu sepi atau tapi gak gitu aya. Oh, di dia buka di jam sabaraha tapi jam sabaraha? Di tabung 5 dugi ka tabung salapan ini. Oh, suami oge ya bu? Ya mungkin segitu aja Bu. Atau nuhun Bu. Ya sami-sami. Assalamualaikum.